diketahui ku nu bade nampina. Ayeuna seperti sursana namina Kang Agus tadinya. Upami misalkan narik urang keng 5 juta terus dipateukeun 1 juta nya, berarti aya sisa 4 juta. Eta teh ti kapungkur dugi ka ayeuna punten nya sesah terjadi kan. Kumargi anu nyumbang teh tos niat abdi nyumbang ka Si A. upami dipotong urang dolim bahasana. Berarti itu upami di dasar oge nya punten baku sesepuh aya kan. Didi pengkeun anu abdi terang aya cepat terjangna di Missouri ti awal teh si Warahman, si Wadadi, si Kang Rahman kan gitu nya. Eta teh kan jarang terjadi, eta kanggo menyerahkan sejuta teh. Oke lah para pengurus sepakat, masyarakat. Taros masyarakat setuju teu. Nya eta janten salah satu pembahasan anu kedah diklirkeun ke di musda. Jadi punten tah can tamat tah ayeuna kieu kan. Kumaha carana urang jalan solusina mencari kanggo sosial teh ulah sampai diumumkeun di WA. Kan kitu janten supados teu terang. Upami punten contoh abdi nya binangkit wirid satu acan Missouri binangkit mah datos aya waktu PNJBG nu ngaresmikeun almarhum Pak Dudung Imam Arjono ketua PWI, Ibu Lena Farida ayeuna masih aya nya. Janten masalah sosial masalah resma setiap aya kegiatan cetak ku kenceleng padahal mah kenceleng teh mung 2000. Alhamdulillah dugi ka ayeuna ngadamel aula pami dikalkulasikeun itu di atas 500 juta kan ya. Kapupur teh eta teh ngadamel aula teh gaduh modal 1.800.000 berkatnya penginten di Binangkit ngadamel aula satya acan pasantren Rumbe, pasantren Kulim, da itu pusat memang di walaupun istilah nama Binangkit sudah duluan tetap di bawah naungan Missouri kan gitu. Da moal melewati moal insyaallah kan gitu. Nah, cuman saran ti abdi kumaha ieu cari solusi eta kanggo urang gaduka sosial teras kanggo kegiatan misalkan dina bidang kesenian, olahraga, rohani tah misah-misah kotak kan gitu kan.